Salam. Tepang deui sareng Abah oge si Ujang di dieu. Yuk, urang ngalenyepan pananda alias pantun nasehat Sunda. Bade pananda naon, Bah? Rek pananda sing sabar jang. Abah gaduh pantun sing sabar. Yuk, urang sasarengan lenyepan. Pananda kahiji, Mang Obar rek ka Jakarta di baturan ku Tuti. Sabar nampak loba harta sangkan dipiri do Gusti. Kedah sabar kumaha bah upami jalmi beunghar. Sabar mah upami kabogoh direbut batur sanes. His lain eta wae jang. Urang ge kudu sabar diuji ku loban harta ulah nepi ka alatan riweuh dudunya. Poho nyadiakeun bekal keur mulang ka alam akhirat. Kitu bah nya jang. Pananda kadua, Mang Obar keur ngangon domba di baturan ku Jang Kiki. Sing sabar nampak cocoba, hirup kakurangan rizki. Leres bah nalika teu gaduh artos sapeser-peser acan. Acan mah dunya teh asa heureut. Matakna Ujang mah tos we ngiluan judi online. Lieur tuh da. Ulah kitu jang. Ngala duit ku cara halal loba keneh carana. Urang kudu sabar nyang hareupan dodoja atawa cocoba nalika kakurangan rizki. Pacuan ti gebrus kana jurang kahinaan alatan ngala rizki ku cara haram. Siap bah alus jang. Pananda katilu, Mang Obar keur dagang ulen dibelian ku Ceu Hesti. Sing sabar narima pancen ibadah ti Gusti. Nu mawi Ujang mah sok hoream bah. Bongana miskin wae. His nanaon teh ulah aral kitu jang. Urang kudu sabar narima pancen ibadah ti Allah. Sabab bekal urang hirup jaga di akhirat lain harta, lain bana, lain pangkat, lain jabatan. Tapi hasil tina ibadah nalika di dunya. Kitu bah nya jang. Pananda kaopat, ka pasar nunungtun domba dicalukan ku nu meuli. Sing sabar kana cocoba sangkan dipiasih Gusti. Maksudna bah nya sing sabar nalika urang nandangan cocoba hirup. Palias aral jeung subaha sangkan dipiasih Gusti, dipeheman ku nu kawasa. Ora kaya sok teu kiat mayunan cocoba Ujang majang. Ujang mah bah nu mawi teu antaparah deui dipaehan wae. Nah, nandangan cocoba naon nepi ka tega maehan jang? Cocoba dicoco reungit bah. Aya-aya wae ilahi mah jang. Sakitu heula pananda daget ayeuna. Mugia aya mangpaatna. Abah sareng Ujang pamit. Hatur nuhun kabaraya nu tos like, komen, share, sareng follow. Wassalam.